أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Teh nyokot dasar hukumna heula di mana? Ajuk batasan kaya teh nu mana? Batasan kaya teh nu boga duit sabaraha duit. Lantaran kadang-kadang nyana naik Mercy jak hutangna mah ambalaya. Ambalain mah teh kurang mah teu serap ka nu sok make mobil herang-herang teu serap aing mah. Teu serap. Teu mah lain kunanan barang nyana ngobrol dasina mengambai ka handap barang ngobrol dari mana, Pak? Saya dari Jakarta, Pak. Waduh, ieu cak aing bos ya kajian. Ada apa ini, Pak? Begini Pak Kiai, saya ini waduh kelibat utang. Nah, iya. Nyolong bade ya, nyolong bade. Beda. Aya nu naik sepeda dong. Gubrak standaran aja sepeda nage. Gubrak we darepeun imah. Wah, ieu budak tim mana ieu? Normal henteu. Waalaikumsalam, Kiai. Salam. Saya aja. Kula tang jual dangder. Waduh, alhamdulillah laku gede Kiai. Sebenarnya laku gede. Buka duit 3 juta jang Kiai 1 juta. 3 juta bae. Seserian. Ya, tupanya teh pohar eta nu begitu. Dibandingkan jeung nu bos. Begitu balik nanti kalau saya udah kebayar utang baru si dekat tangkorak sia. Geus kumaha sia bae teh nyokot nyarita sodako geus. Jadi mah embung ieu diberek kudu boga hutang saya. Sebab mun urang diberek kudu boga hutang haram. Kiai ustad dibere duit kudu boga hutang hukumna haram. Sebab mereka urang mangan saukur sunah, ai ka ditu mayar hutang wajib ninggalkeun nu wajib, ngalaksanakeun sunah. Kiai na moal khusu ta salatna tah. Tah kitu tah. Antak cak kiai aing malah yang nyahoin merena boga hutang pan teh. Emang kiai Golkar mah kitu. Untuk lo bapak nyakit di akhir zaman mah kuari teh Kiai diberian kuno ngeridit. Pan eta boga hutang. Boga hutang tah. Di Kiai na dibere. Mantap begitu didahar ku janjing anak pemajikan. Salatna masyaallah teu khusyuk jasa sebab nyana dibere haram narimana. Tuh, kos karari itu masyaallah. Harare sih jasa yang nu halal teh. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya qadiyal. Wallahu a'lamu bimuradihi la yu'akhizukumullah. Celi urang diisian ayat-ayat suci Al-Qur'an mah beda. Ajutara runduh bae. Lain cara diisian kuronggeng. Kuronggeng mah masya Allah buringas atau kusinde. Cuma diisian ku ayat maju bae lah. Eta teh beda awak kurang. Komo mun maca sorangan nyeri awak. Kulan sia itu pargal tas maca Quran yang nyeri awak. Awak kurang si kurang nugas kiting. Bicara atas ngadanya gendang dutan teh bangun salega. Insyaallah ya awak. Kadana cara para ulama mah para wali macana teh jam 3 maca Quran. Oh, di Cikupa aya nu maca jam 3. Oyak dunia. Insyaallah jam 3 kakarak balik citra. Balik citra teh jam 3 boro-boro maca Quran. Tasna leunu anting nu bade teh atuh. Coba ya celi urang ya lah dipaksa ku urang kena ngadengekeun Al-Qur'anul Karim. Masyaallah. Sahurup dibayarna 10. Lamun nu tunduh potong 5. Anu hees mah malaikat rahmat gergeteunnya sih malaikat rahmat kunaon ieu urang
bentuk modar semua ini. Malaikat rahmat. Aduh, beda ingat aja terepere mah kieu gara. Lain deui. Hawana geus hawa bulan puasa. Wallahu a'lamu bil muradi la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi. Oranana ngalap hukum ing sira kabeh sapa Allah. Bilagwi al-kaini kalawan laga kang tinem fi aimanikum ing dalem pirang-pirang sumpah sira. Wa ma yasbiqu ilaihi lisanu min ghairi qasdil halafi utawi ya lagwi iku barang kang katelanjuran ilaihi maring sop apa alisan lisan saking ora neja sumpah kaqaulil insani kaya ucapan manusia ucap ing lapan la wallahi wa bala wallah ora demi Allah wa balalan sumuhun nggih wallah demi Allah walaki yu'akhidhukum lan tetapi ningalap hukum ya Allah kum ing sira kabeh kalawan barang kang ngabundelaken sira kabeh bitakfifi wat tasdid macane kalawan den entengaken bima aqadtumul aiman wat tasdid ditasdidkan bima aqadtumul aiman mana wa fi qiraati lan iku ing dalam qiraat suwiji utawi lapan aqadtu ya lipat al aimana ing pirang-pirang sumpah alaihi ing atase bi an halaftum kalawan yatasu qasdi saking sejak fakafaratuhu maka utawi kafarate yamin al yamini tegese sumpah idza halastum fi tatkala ngarumpak sira kabeh tatkala nyorang sira kabeh idza halastum kala ngalakoni sira kabeh bihi nabrak tatkala nabrak sira kabeh ing dalam dia kumaha bae itu ya ta'amu asharati masakin iku aweh pangan ing 10 pirang-pirang miskin mantak lalaunan ieu mah patali jeung hukum hese asal patali jeung hukum bae sing hade lain deui likulli miskinin mudun iku tetep kadue saban-saban wong kang miskin utawi sak mud min ausati ma tut'imuna min saking kang sedengane barang kang aweh pangan sira kabeh minhu saking ma ahli kuming pirang-pirang ahli sira kabeh ay aqqa sadahu wa aglaba tegese kang sedengane ma tut'imun lan kang kaprahe ma tut'imun la'alahu ora kang luhur-luhure ma tut'imun wala adnahu lan ora kang leuwih handap-handape ma tut'imun bisa bacana gitu gitulah au kiswatuhum atau iku angguan ing asyarat masakin bima yusama kiswatan kalawan barang kang den arani yauma ing kiswah ing angguan ka komisin kaya baju komis wa amamatin lan daster
zarin lan tapi wala yakfi daf'u ma dzukira ila miskinin wahid lan ora cukup apa ngawehkeun barang kan musdun tutur ya maringong kang miskin kang suwiji wa alaihi syafi'i lan ikut ingat gaul wala yakfi tawi imam syafi'i au tahriru raqabatin atawa iku ngamerdekakeun aitsku tegese ngamerdekakeun kaula ay mukminatin kang mukmin kama fi kafaratil qatli wa zihad kaya barang kang tetep ing dalam kafarat qatli ngebunuh lan supata zihad hamlan lil mutlaqi ala al muqayyadi kena den mahmulkeun ka dua mutlaq ingat se muqayyad se muqayyad famalam yajid maka utasa pamani kuaran nemu yaman wahidan mazukira ingkang suji kang tetep saking barang kang wis den tutur yang asyamu salasati ayamin maka utawi kafarate iku puasa ing telu pirang-pirang dina atawa pasyamu salasati ayamin maka utai puasa ing telu pirang-pirang dina iku kafaratuhu kafarate ya si bisa kana yamin zahiru wa naulan utai zahire kaulihi pasyamu salasati ayam iku anahu satune kalakuan iku layu syaratu tatamu iku ora dan syaratkan apa nuli-nuli wa alaihi syafiulan iku tetep ingat sekal itu alaihi lan iku tetep ingat sekal ada muttata utai imam syafi'i ada mutatabu atau ada mustirati tatabu utawi imam syafi'i zalika utai mangkono mazkur al mazkur kafaratu aymanikum iku kafarat dirang sumpah sedekah iza halaftum tatkala sarumpah sedekah beki husu be nundutanana cakai cek jana aing teh nyaho mare tarungkul genang tarungkul naon gitu buaya iza halaftum tatkala sarumpah sira kabeh wa alastum lan narajang sira kabeh wa fadhu lan pada ngaraksa sira kabeh emang Quran mah kitu Quran mah kitu leng wahyu teh berat Kangjeng Nabi gen dari mah wahyu teh kesangan urang lamun dibeuntakeun terus bisa-bisa teu kuat urang mentak dieskeun ku Allah disalametkeun maksudnya disalametkeun sebab bal kuat Kangjeng Nabi berat turun wahyu. Tak kurang ge ku Gusti dikarunyaan mal kuat. Geus maning istirahah ba istirahah. Sayomkeun guru-guru sia-sia. Wah fazulan pada sirek kabeh manakum ing pirang-pirang sumpah sirek. Cek muhesi kieu nyinggung lain nyinggung aing manyarekan. Pada ngaraksa sira kabeh aing mana kuping pirang-pirang sumpah sira kabeh dan gitu hazakinya sangarumpak sira kabeh aing iman malam yakun ala ba'li biri dalam salah gene orang anak ya halku ikut tetap ingat dasa mega kedetik mantak kula sok maido ka santri sok maido ka santri udah mondok cilok ngaji bukunya nage saminggu sakali bari molor Santrionam, yang namanya Cengharna, Islam, atau matutakan bainan nas, dalam antara manusia. Kama fi suratil Baqarah kaya barangkang tetap ing dalam surat Baqarah kadzalika kaya mangkono ayat disamahi buyina umpamane barangkang den pertelakan lakum kada sira kabeh apa mazukira barangkang usan tutur amat yubainu lakum mertelakeun sapa Allah kada sira kabeh ayati sakayat Allah la'allakum tashkurun manawa sira kabeh ikut terima kasih sira kabeh ing Allah ala zalika ing atas mangkono tabyin yubayinu tabyin
sarangkayan keneh jeung ayat anu kamari. Saur kamari Gusti Allah nyaritakeun ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai para mukminin mukminat, ulah sok gampang ngaharam-haram. Karena dahar inum pakaian benda nu bagus, nu halal, nu dimenangkeun ku Gusti Allah Subhanahu ulah wadi-wadi. Hukum lain nu sia cek Allah nu aing, sia mah nyampaikeun hungkul. Nu cek aing haram-haramkeun, nu cek aing halal-halalkeun. Al halal bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat. Antara halal jeung haram ngaranna ieu mustabih. Tunggu heula keputusan Gusti Allah. Ternyata eueuh tunggu keputusan Kangjeng Nabi. Tuh kos kitu. Subhat disebut. Mun can aya keneh bae ulah bae urang ngahaja-haja. Ngadahar subhat. Haram kejatuh. Nu kamari teh sahabat hayang deuheun ka Gusti Allah. Lain kelas sahabat leutik-leutik. Kelas sahabat itu dijelaskan kamari 10 sahabat. Pertama Abu Bakar Siddiq, kedua Ali bin Abi Thalib, tilu Abdullah bin Mas'ud, opat Abdullah bin Amr, lima Abu Dzar Al-Ghifari, jeung nu sejena nu 10 lain sahabat sembarangan sahabat. Nyana teh hayang deuheut ka Gusti Allah, hayang deukeut ka Gusti Allah. Ibadah deuk pepoharaan datang kang ngaharamkeun dahar, ngaharamkeun sare, ngaharamkeun kawin. Wah aing mah moal dahar, pokona deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Moal aing mah moal make baju nu bagus. Deuk ibadah bae ka Gusti Allah, moal kebeli di dunia. Moal aing mah moal make kendaraan kuda segala onta nu bagus. Aing deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Moal hees aing mah tipe tingkah deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Eta kitu teh dicarekan ku Gusti Allah. Kabeneran urang teh. Kabeneran kos kitu teh diulahkeun ku Gusti Allah. Emang urang teh diulahkeun ge geus kos kitu. Geus ngees bae peuting teh. Dahar atuh urang masa kaca brekna. Jadi kesimpulanna mah nu dihalalkeun ku Allah ulah wali-wali diharamkeun. Ulah. Halalkeun dahar. Lantaran kabeh ngabogaan hak. Sulut basang ngabogaan hak. Celi ngabogaan hak. Mata ngabogaan hak. Leungeun ngabogaan hak. Suku ngabogaan hak. Nu ngagantung deh. Atuh ngabogaan hak kan ngabogaan. Coba. Tadi bere dahar bahaya. Jadi eta teh ku Allah geus diatur, dahar wayah dahar. Ngan ulah sok sambarangan can wayah dahar. Wayah ngaji dahar teu beres. Kuari urang ye dahar bae teu bagus. Nginum bae teu bagus. Hees bae teu bagus. Ngaji bae ge ngaji ye kakarak dibere 2 jam bae ge. Pohara geus culak-cileuk bae. Neuleuy ka jam. Karena di bari asaran mun kada kalohor mah rarengkot di mah. Eta ngaji teh. Sebab naon? Hakna geus lain deui. Hakna geus lain deui. Tuh. Ulah, Gusti Allah. Ulah urunlah ayat la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Si hade urang teh jualan ge. Halal dijual nu haram ulah jeung eueuh bae aturan-aturan ku dihuram diharam
jual beli mah sama antarodin. Innamal bai'u antarodin. Pastilah ari sah lah jual beli teh silih riboan. Aya ngayaokeun ridho teh kudu make ijab qabul tarima meuli, tarima ngajual. Ieu mah jas jang menteri doang tidak dijual kepada selian menteri jauh gitu. Ai daek mah jeung kabel ya tolong. Aing mah cak ieu cak egel jeung spotek aing mah ngajual teh ieu mah jang urang luar negeri doang, urang Indonesia mah ai daek mah tolong. Silahkan. Ieu mah ieu baju nu ieu mah ieu jang kiai doang teh dijual ka salian kiai, teu bisa kitu. Bebas antarodin, senang nu meuli, senang nu ngajual, senang nu meuli, senang nu ngajual. Geus make tarima meuli, tarima ngajual. Seperti tong ieu nog ieu 1000. Aduh, pan murah amat 2000 nya. Kagetnya dapat nawar biasa mah turun nih. Kudu bakal grogol ieu budak ye. Nawar sih naik. Biasanya kan turun. Kan murah amat. Bibi lain boga anak. Oh, lain deui. Paingan. Orang aya kadua ti endog. Ya eta mun jualan naik jangan sorangan. Lurak-lirik. Tah ieu. Kuarieu. Wanita dilarang membeli bensin orang kaya. Tetenarima emang kumaha sih jual beli kos kieu nya? Subsidi masyarakat teu kaharti. Lamun sampekeun ka diharamkeun orang kaya membeli bensin. Teh ieu nyokot dasar hukumna heula ti mana? Hajuk batasan kaya teh nu mana? Batasan kaya teh nu boga duit sabaraha duit. Lantaran kadang-kadang nyana naik Mercy jah hutangna mah ambalaya. Ambalain mata kurang mah terserap kan usok make mobil herang-herang terserap aing mah terserap mah lain kuranan barangnya ngobrol dasi nu mengambai ke handap barang ngobrol dari mana Pak? Saya dari Jakarta pakai waduh ya cak aing bos ya kajian ada apa ini Pak? Begini pakai saya ini waduh kelibat utang iya nyolong bade beda. Aya nu naik sepeda dong. Gubrak we standaran eta sepeda ge. Gubrak we darepeun imam. Wah, ieu budak di mana ieu? Normal henteu. Waalaikumsalam, geuing salam. Enak je. Kula tong jual dangder. Waduh, alhamdulillah laku gede kiai. Sebenarnya saya laku gede. Boga duit 3 juta jang kiai 1 juta. 3 juta bae. Seserian. Tupanya teh pohar eta nu kitu. Dibandingkeun jeung nu bos. Begitu balik nanti kalau saya udah kebayar utang baru si dekat tangkorak sih. Misku masih apa itu lu menyokot ngul mere ngulan nyarita sodako guys. Jadi mah embung ieu diberek kudu boga hutang saya. Sebab mun urang diberek kudu boga hutang haram. Kiai ustad dibere duit kudu boga hutang hukumna haram. Sebab mereka urang mangan saukur sunah. Ai ka ditu mayar hutang wajib ninggalkeun nu wajib ngalaksanakeun sunah. Kiai na moal khusus ta salatna tah. Tah itu tah. Antak cak kiai aing malah yang nyahoin merena boga hutang pan teu. Emang kiai Golkar mah kitu. Antak lo bapak nyakit ge di akhir zaman mah kuari teh kiai diberian kudu ngridit. Pan eta boga hutang. Boga hutang tah. Di kiai na dibere. Mantak begitu didahar ku janjing anak pemajikan. Salatna masyaallah teu khusyuk jasa sebab nyana dibere haram narimana. Tuh, kos kada itu masyaallah. Harare sih jasa yang nu halal teh. Tah. Ulah sambarangan ye. Batasan mun cara tadi teh mah ieu batasan haram teh kasaha. Nu sugih teh sakumaha derajatna nu sugih ukuranna sabaraha di Indonesia aya sabaraha nu sugih, aya sabaraha nu susah. Tah, eta teh hitung ku pamarentah. Mun di Kecamatan Pasar Kemis sabaraha nu sugih, sabaraha nu susah, sabaraha yatim piatu. Geus ulah nyaritakeun nu sugih haram meuli bensin, nu susah bae bere duit tah. Eta kakarak mantep tah kos. Ngadukung aing ka pemerintah kos. Bila perlu aing jadi DPR na lah. Sugan be babari kawin jadi DPR.
Aduh. Ulah sok sambarangan ngaharam-haram nu halal, nu nyarekana lain jelema, nu bogana nu boga hukum Allah Subhanahu wa taala. Cek ulah jadi Indonesia masing serikeun lain. Nyeun hukum haram ngarokok. Makruh lain haram, makruh. Sakali makruh bae geus ulah sok ditekeun ka haram. Makruh bae selanan. Ke nu sejen aya elat nu sejen ari doh sama lain deui. Jadi ulah sok ngarobah-robah, misi makruh titik. Geus sakitu bae selanan. Cenah kiai ge loba ngomong ngarokok, kiai tolol. Kiai tolol teh nu ngarokok teh. Sebab teh nyahoeun ka makruh. Atuh teh nyahoeun ka makruh. Atuh cenah kiai sok ngarokok, atuh tanya heula kiai, kunaon mantak ngarokok? Aing mah nu mantak ngarokok teh ngaleungitkeun tunduh. Tunduh na teh jangan maca kitab. Tuh lain deui pan. Aisyah. Ayo sia. Ye, kiai mah udang beuting ngarokok. Kunaon minta tahajud ieu. Lantaran ieu rada naon kitu ngaranna tunduh we sugan bae ku rokok mah ngopi. Teu saeutik kiai mah ngopina teh. Teu saeutik 2 muk. 2 muk. Maksudna naon eta muk gede teh? Lantaran lamun sasedot 2 sedot masih keneh tunduh keneh bae diguyur. Iya limata. Tunduh keneh bae geus dikopian ge. Padahal sanario mah tilo kitu pan. Ipan gede ieu mata geus dikopian ge cenah ieu tunduh keneh bae. Hees deui pan. Kopi-kopi, rokok-rokok hees mah hees bae. Ayo pangaruh ngarokok jeung ngopi. Ulah. Ka awak teh jang pake ibadah. Eta bagus ka ditu nama masing-masingan ieu mah keur carita, makruh bae. Tuh, gitu. Jadi ulah dirubah-robah. Nu haram, nu halal, nu makruh. Jadi ngeunaheun urang teh kana hatena pas. Ieu mah nu halal diharamkeun. Haram dihalalkeun. Nyeun deui undang-undang polisi wajib harus pakai lampu di siang bolong. Atupan budak leutik ge pan emak aing mah aya magrib teh ieu magrib kita ngawurungkeun lampu. Lamun kaberangan teh cak emak aing pareban. Lampu tah teu kadeuleu ku sia. Tadidikan emak teh leuwih nanceg ka budak tibatan kapolsek. Tibatan Kapolres, tibatan Polda teh nitah ngahurungkeun lampu, budak leutik bingung. Bertentangan dengan emas saya tuh. Jadi hebatan mana sia hudang we teh lampu pareman ku sia tuh biasakeun. Mana marah lantaran lampu teu dipareman. Hebatnya tetap mah. Hebatnya teh jol be Kapolda. Harus dihidupkan lampu. Kalau tidak, tangkap. Hilang. Waduh, ini si emak apa Kapolda sih nu salah ya. Terus disengsarikeun. Ulah ku kolot lah, urang mah jageus kumisan. Urang mah nyengsarikeun teh geus ulah dianggap lah budak leutik. Budak leutik teh nyengsarikeun. Cak budak leutik teh beurang-beurang make lampu ngalampuan naonnya. Urang teh ngajawab lah kan ka budak. Budak kan nyahona teh sportif ya nama pan. Urang ngajawab teh ka anak urang. Bah, aya teh sih ngalampuan naon beurang. Sing teh nyaho. Cak budak teh teh mun edan beurnya. Cak urang mobil urang ge dihurungkeun ieu mobil ieu edan sarua urang ge. Mah edan kabeh. Eta teu kaharti. Tah eta teh di Indonesia teh teu isieun tan nyeun hukum kos kitu. Mun ditaliti keputusan DPR bae pisengseureukeuneun rakyat. Polisi pisengseureukeuneun rakyat teu karasa. Mun aing jadi presidenna Kapolda eta pecat. Kakarak nyana aya instruksi harus dihidupkan lampu 1 menit. Pecat teh panggil. Sia teu boga deg-degan. Kan aing presiden sia. Presiden rakyat Indonesia aing izin boga Kapolda sia. Pecat sia ku aing. Aing teu mun jadi presiden. Pecat. Mantak moal kebel aing jadi presidenna. Harus mesti Allah kunon garari di Indonesia mesti ya Allah.
Temenang sambarangan hukum mah lantaran ayat Al-Qur'anul. Kayak kulantaran nu ngomong na jelema gede, kemudian ditegur ku Gusti Allah, sedangkan kan ngomong na teh make sumpah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Ali make sumpah pan ngomongna. Kabehan make sumpah ngomongna, wallahi demi Allah kaula moal dahar dek salat teh nurutan Kangjeng Nabi. Wallahi kaula moal kawin dek ibadah bae ka Gusti Allah. Kuari eta teh ditegur ku Gusti Allah. Hei, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Sedangkan geus make sumpah bebeja kabeh ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah atuh kudu kumaha kami pan geus sumpah. Ieu ditegur ku Gusti Allah sumpah kami kumaha. Sedangkan sieun jasa ieu teh beusi aya patulapan tirjeun iman. Kangjeng Nabi tungkul teu lila malaikat Jibril sumping nyandak ayat ieu. La yu'akhirukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum. Jelema gede mah yen kasalahan teh ku Gusti Allah ditegur. Sanggeus ditegur teh langsung pekna diabadikeun. Jadilah hukum syara. Cacak-cacak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Abu Dzar Al-Ghifari henteu boga kalakuan kos kitu meureun teu aya teguran ti Gusti Allah meureun ka dirina ambalayah jelema teh. Kulantaran nyana nu nyieun sasakalana turunlah ayat ieu, jadilah keputusan hukum urang kuari jadi nyaho. Urang mah kuari pan keputusan hukum haram meuli bensin, moal turun ayat ti Gusti Allah. Paling pamonggol nu turun. Moal aya. Tolak tilu jadi hiji, moal aya turun ayat teh paling ge caci makian masyarakat. Kok kieu amat sih PKS kitu amat yang keputusan anak? Tuh kan. Nah iyalah. Lu dibere wahyu deui geus. Geus anggeus wahyu mah al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama lan nabiya ba'di ca Kangjeng Nabi. Eueuh nabi age nabi tuginin lain deui tah mah. Kamakola Zainuddin MZ. Nah, iya turunlah ayat. Masya Allah jadinya hopan urang. La yu'akhidhukum wallahu a'lamu bil muradih. Nyokot hukum Gusti Allah ka aranjeun kabeh. Bilagwiyal kain fi aymanikum kulaga anu kapanggih nu aya dina sumpah-sumpah aranjeun kabeh. Sumpahna sumpah lakun lagote hartina mayasbiku ilaihi lisan min ghairi qasdil halafi. Suatu omongan sumpah nu katelanjuran lisan tanpa aya maksud sumpah. Kos ucapan manusia la Allah bala Allah. Urang Arab kok kitu teh. Eta teh sumpah lagun ngaranna. Walaki wakidukum tetap pilih Allah ngalap hukum karanjen kabeh tegas aya keputusan hukum bima aqatumul aiman. Ku ucapan anu ku anjeun dibundalkeun dijadikeun kana sumpah bi an halatum an qasdin secara anjeun sararupa memang maksud sumpah. Tah kuari kurang bagi berarti lantaran cek tadi ayat bahasa Gusti Allah teh la yu'akhidhukumullahu billagwi aya yaminul lagwi nomor kaduana walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman aya yaminul munakid nomor katiluna aya yaminul gomus tilu sumpah teh tilu ta sumpah tah. Nah, ngaji bisa-bisa nyaritakeun sumpah tilu ka pamajikan. Ngaji naon ka haji tadi? Sumpah. Nah, sabaraha sumpah? Asana tilunya opatnya. Aing tadi kerada ngalamun. Bisa gitu. Saya dengar aing mah tilu.
Tapi nyawa coba tanyakan tetangga lah. Tenang kaji ngaji di mana? Anda pentakal Ambon ngaji. Oh, dekat tukang sate teh. Kan didinya ngajina aing mendek belajar nyeun sate. Oh, jadi kacilungok teh deuk neangan ilmu nyeun sate. Lain deuk neangan ilmu agama. Bolon budak. Nah, itu sumpah teh. Aya sumpah lagun, aya sumpah munakid, aya sumpah gomu. Tilu tah panjang masa datang ke kiamat ngan aya engke ulama nu ngajadikeun opat. Tapi nu mutamad demet tilu unggal fikih teh ya. Ayatna ieu ieu mantap patali jeung hukum hese asal patali jeung hukum hese. Nu lain hukum hese. Kok boy hukum hese. Sebab engkena ka ditu aya kafarat. Jang nebus sumpah. Jang nebus sumpah. Nah, nomor kahiji aya sumpah lagun teh kos kumaha? Dina ayat namangan saukur sakieu la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Teh nyokot hukum Gusti Allah yang teh teu mere putusan hukum kudu mayar kafarat. Lamun jelema sumpahna teh sumpah lagun mentak didefinisikeun ku ulama. Ari ngaran yaminul lagu imahnya eta al yaminul latila ya ta'ala ku biha hukmun sumpah anu teu pacangreut teu patali jeung hukum. Wah urusan jeung hukum teu kudu bayar kibarat. Teu kudu mah. Qad warada an Aisyah anha qalat an-lagu wa kalamur rajul la wallah bala wallah. Eta Siti Aisyah. Ucapan jelema lu kasih matak di Arab mah kos kitu, di Arab mah. Urang nawas, tuan. Ada apa Rahmah? Ini berapa ini tuan? Tasbih ini berapa? 10 rial. 10 rial. Oh 10 rial ya. 2 rial. Ruh Allah. Urang ada. Ruh Allah. Ya nama meruh bae teh kurang mah indit ya demi Allah. Atuh teh kurang mah nita indit teh ulah maka Allah. Jangan apa kita. Rahmah, wallah. Wah tuh. Tu Siti Rohmah seserian we teh nyahoeun namanya. Sugan teh naon. Padahal mah edet sia demi Allah. Eta urang Arab mah ta urang Arab. Ruh bae wallah. La wallah, bala wallah. Eta teh urang Arab mah babarieun jasa tah ngomong kos kitu teh. Urang ngomong kanyana. Nyana. La wallah. Tidak demi Allah. Maka wallah bala ya wallah. Eta teh urang Arab mah latah sumpah teh. Ruh wallah. Alas wallah. La wallah bala wallah. Masyaallah eta teh ucapan kos kitu ngaranna sumpah tapi sumpah lagun teu kudu mayar kifarat. Jadi budaya Arab tina kaleupasan ngomong. Hayang kitu bae teh ngomong. Di urang aya kan. Sakaya ngomong teh mah demi bae. Entah mah, siapa yang ngomong, demikian. Ayo baik, dah eta kali pasang ngomong sanajan teu mayar kiparat, ari doraka mah doraka. Ngan teu kudu mayar kiparat. Hiji ta, eta nu kitu ngaranna yaminul lagwi. Catat laki-laki yaminul lagi. Ditajong yaminu naon tak tadi teh laki-laki batu ulah sok nginget-nginget nukos kitu maningan nginget-nginget rangda nu di imam geus kolot sugan rangda nu daek kolot maki sugan hanakan deui jang perang. Kau itu sial tak kiai jadi tahan nyandung mereka bapak aing nggak salah. Ditahan gitu dah, kamu tadi ditahan. Mual, sieuleun ka bibi. Waldaykeun ngararandu kabeh ge. Bebe jama itu bebe jama loba. Nyawa boga anak 3 bae. Loba tuh kos karar itu. Geus lah kos kitu ieu. Ieu mah bab yamin ya hiji tangetkeun. Nomor kedua. Yamin akidah. Iya
Walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Tetapi nenuku Allah dicokot hukum ayakne dihukuman kudu bayar kifarat. Ia adalah jatuh leteh bima ku sumpah qatuman ku anjeun dijadikeun ngajadikeun sumpah di anhalatun am qasdin jadi kudaya sejak sumpah natea ta eta ngaranna yaminul munaqidah iyalah nu wajib kafarat. Ieu dek nyokot hukum teh ya tindak ayat kieu teh tah hese jasa. Jadi dia mah ngan saukur sakitu pan jatohna kana teu wajib kifarat, jatohna kana wajib kifarat. Eta lain pagawean urang. Sa Kangjeng Rasul ayang ke Kangjeng Rasul nguraikeun ngan teu sacak les eta. Nah ku ulama lah di ijtihad. Tinggal urang mah sumpah kabagi tilu. Eueuh dina Quran mah tangga bagi kitu teh. Eueuh lain pembagian eueuh ngan nyokotna kumaha? Nyokotna teh aya di mana? Aya tawao. Tuh. Mana? Ieu soal hukum ya, mentak hese ge ye. Ngaji ye, tetik. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum hiji. Kuari, wow. Patutur-tutur jeung lakin. Pan lakin mah istidrok. Pembagian cek ahli usul fikih dina Jamul Jawami. Walaki wakhidukum bima aqadtumul aiman. Geus dua tah. Katilu yaminul gomus. Allah di dia dicaritakeun ngan Kangjeng Nabi nyaritakeun ke nu katiluna. Mantap ka dieuna gengke aya kiparat lagi kabagi-bagi. Aya make pembagianna kumaha jah teu dijelaskeun. Kabagi sekean cara urang mah menang Gusti Allah ngabagi melalui huruf atap au. Mana? Fakafatuhu yat'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum hiji aw kiswatuhum dua aw ta khair abi qasim bi auli abi wa abimi ku ngonteng ngaji alfiah ge nyaho kulantaran atuh teu ngaraji alfiah sia maka dieu ge emang nyilib ieu mah besi aya nu nagih kri nan kitu kredit mending ngaji aing mah lah anta teh jahor aing ge santri mah jahe nya teu dilu kadua katilu au tahriru raqabah tilu tuh au yat'amu asharati masakin au hiji deui kiswatuhum au tuh tahriru raqabah au teh khair Qasim. Jadi ngabagi kabagi tilu berarti kiparat lagi. Nya kabagi tilu ngan engke jumlahna mah aya 4 jeung dihandap. Nah, kuari di samping eta engke awot ya dipilih hiji awali taksib ngabagi kiparat. Nomor kedua jatohna hukum make awona awali takhir berarti mukhayyar engke na teh ieu teh engke aya anu diistisna sebab dek diistisna kudu aya mukhayyar heula. Sa eta ngaji geus gadinya geus apeng-apengan geus. Ngaji naon teh si kiainya. Setan geus kok gitu. Sebab ndek aya nu diistisna. Ya, nu terakhirna mana? Faman lam yajid fa siyamu salasati ayyam. Aya deui kiparat puasa. Tapi pa ilam, paman lam yajid tak ndek ngaluarkeun nu itu. Berarti ieu teh kudu mukhayyar engke jatohna. Sebab dek diistisna. Tuh. Kos kitu tah ngaji asal geus hukum kos kitu. Mata kudu samarangan ngaharam-haramkeun meuli bensin. Ditanya ke ayatna. Pak, haram yang kaya beli bensin ayatnya mana sih? Enggak usah tanya ayat. Yang penting nih. Apa nih? Kamu pokoknya enggak usah banyak ngomong nih. Cak di luar naon sih eta? Bukan sia di luar. Apa nih? Ayo ya. Cenah minggu hareup aing dekat jero. Ulah istiqomahan di anak bentak kalambon. Saya malaikatnya asap kadinya. Ya Allah. Hukum imalalahunan ke ku hese nyaritakeun hukum hese ngabongkar eta kakarak bag-baganan doang.
bag-baganana asal geus hukum bagi pohara hese mentak aya alatna paranti nya ijtihad ieulah aya usul fikih Syafi'i aya usul fikih nu ngaran Jamul Jawami rangkuman tina 100 kitab 100 kitab dihijikeun di Jamul Jawami mentak ngaranna ge Jamul Jawami mentak asal geus bisa Jamul Jawami we gas pokona mah mun teu bener edan ngalantur jana lamun bener geus cenah Jamul Jawami mun teu bener ngalantur bisa Jamul Jawami mah ngalantur sebab asa hebat jana teh asa hebat otakna ge beda kadeleuna herang kos bol monyet beda deh ilmu profesor tah lain lalagan mun bener jago kiai eta mun teu benerna sing serikeun ieu hukum sembarangan entek di urang teh loba santri-santri nu bangun hebat Jamul Jawamina tapi teu kapake ku kiai ge diseureurikeun ngan antepkeun we lah jana jadi bisa maca jeung bisa nyurahkeun meraktekeunana nu teu pas iya satu waktu tamajang nyieun kitab ayatna ieu urang nyieun coba kitab wah gimana nyieun kitab pani mah entek dijieun ku urang mahian wa ul yamin oh galak qasam al ulama ila salasati aqsam lagun wa munakidatun wa gamusun ma hiya al yaminul lagwi fa amal lagu fa hiya al yaminul lati la yata'allaqu bi hukmut ta kitab ta nangieun ulama ta kos kitu ta meunang tadi teh ta ka bagi heula ih jahe teh kieu matak belasan tahun ngaji moal bisa ku mingguan kieu moal bisa yeuh ngaji mingguan kieu mah ka sorga ge geus untung Masya Allah mentak anak bapak di pondok ngadapang di pondok 12 tahun 15 tahun eta teh puyeng hayang kawin lain ese ngaji hiburan hukum lah zetik ye ku ese na tak nomor kahiji yaminul lagwi teh aya patula patali hukum artinya teu wajib kifarat teu kudu ditebus ngan tetep aya bebendu Allah kok latah amati sungut make wallah kok latah amati sungut make billah nomor kedua walakin akhizukum bima qatum lakin huluk istidrak istirahat teh takibul kalam madah. Nah, berarti nyusul lu tadi nomor kehiji lagu, nomor kedua adalah yaminul munakidah. Pasti berbeda. Sebab asal aya lakin we ge ngaisidrok nu tadi. Nah, dina alfiyahna ge ba jeung lakin teh lain deui fungsina takibul kalam. Lamun tadi heueuh, ieu henteu. Mun tadi henteu, ieu heueuh, kitu teh. Ieu keur carita babarina we heula ieu ngomong jeung urang lembur we lah heula. Jeung santri onam temannya nama geus biasa kabula kabale. Geus biasa temannya nama kos kitu mah. Wabal kalakin ba'da masubaihi ma kalam akun fi barbain bal taiha tuh geus lain deui. Hukum teh tah. Oh ya heuh nya. Barang di alfiyah teh lain samarangan alfiyah teh. Mantap jelema nu geus bisa alfiyah pokona dijamin we. Aya teh jelema ngaji alfiyah deui tapi teu bisa-bisa hese nyata cenah aing mah kabeneran ya geus aing mah kawin bae jeung Siti Alfiyah masa kuja ada di babal bae tah alfiyah teh ai bisa men teh ieu bebeja ka guruna hasil ngaji teh kieu teh ieu oh nyi alfiyahnya heuh sok diceklan we cenah kukula teh moal poe aing ngaji moal bisa supir nyekelan susuna atuh. Aduh, Masya Allah. Nomor kedua yaminul munakidah. Fahiyya yahlif ala amrin fil mustaqbal. Sumpah kana hiji perkara dibakaleun mustaqbal teh. Sumpah kana hiji perkara nu encan, nu bakal disumpahan punyana. Biaya palahu awalajab palahu tapi sumayah ni supiyaminihi. Kadituna katabrak kunyana sumpahna teu sesuai jeung omongan sumpahna. Nah, nu wajib kiparat ye
fahadhihi yajibu fiha al-kafarah kama fassalaha al-Qur'anul Karim sakumaha dijelaskeun ku Al-Qur'an ieu fakafaratuhu it'amu 'asharati masakin. Akur teh jeung eta. Ieu ulama teh dilempengkeun meunang ti Kangjeng Nabi, panjang teuing mun jeung hadis nama. Nah, kuari urang keur nyaritakeun ulama Imam Jalaluddin Jalalain. Ieu hiji jelema sumpah kana hiji perkara nu bakal sumpahna biayab alahu sumaya nih nyana ngomong kieu ye aing sumpah demi Allah bulan hareup aing sumpah ieu nya moal datang deui aing ka lembur Cikupa. Sumpah demi Allah aing moal nincak deui kampung Cikupa pisan bulan hareup. Ku greget-greget aing ka kiai urang Cikupa, ku greget-greget aing ka musuh urang Cikupa, ku greget-greget aing ka diputuskeun cinta ku Sarwiti. Dengekeun ku Celisia, demi Allah moal nincak deui aing ka Cikupa. Kira Tikwari atau bulan hareup. Teh begitu bulan hareup nyana datang ka gitu. Sarwiti ka Cikupa. Eta kanan ngarumpak sumpah. Tah ieu pangaruh sumpah bahaya we pakos kitu kudu kiparat tah kiparat. Demi Allah aing mah pokona mah moal ngadahar-dahar belut deui. Moal aing mah. Demi Allah. Kunaon gitu? Sok dateng. Sia teh kudu dipatali ke daya aing mah demi Allah. Wah aing. Tah ai prak di subuhan belut. Didahar kunyana. Nyaho bari eta teh belut. Didahar. Ieu kudu bayar kifarat. Kudu bayar kifarat eta kos kitu teh. Eta teh kos anti kalori umi. Bayar kifarat teh. Mana teh kos tonggok mah kaulah kos zihar, sumpah zihar. Demi Allah anti kalori umi. Nah, eta ge bayar kifarat sarua. Tah omongan-omongan nu kos kitu teh. Sing hade tah eta tah. Dek migawe gitu atawa moal migawe atawa deus migawe. Nah, ieu lah nu kos kitu. Bahaya mun dirumpak sumpah. Nah, ieu wajib bayar kifarat. Dan lain-lain sebagainya sing hade kaya kifarat nate fakafaratuhu yat'amu 'asharati masakin ke kifarat nomor katilu sumpah teh yaminul gomus sumpah palsu sumpah bohong yaminul gomus. Kosuma yaminul gomus ma al-yaminul lati yata'ammadu fiha al-insan al-kadhib. Sumpah anu pake tata genan ku manusia sumpah. Nah, padahal bohong. Sumpah bohong ngaranna. Eta nu kos kitu ngaranna sumpah disebut yaminul gomus. Bahaya ieu mah ye. Kos kumaha teh sumpah yaminul gomus teh sumpah gomus. Gagaloli wallahi mau baal tu gajah. Wal migawe kana anu kaula. Padahal mah waqad fa'alahu. Teu migawe kuda kana kos kitu. Padahal mah qad fa'alahu. Ieu pejabat ya loloban deui. Pejabat 99,9% pejabat. Tah, pejabat korupsi misal. Nah, misal keur contoh. Datang KPK. Bawa meja hijau. Setelah diadili di meja hijau, disidang, penemuan dari KPK bahwa saudara telah melakukan pekerjaan yang tidak menyenangkan terhadap masyarakat, ialah membobol dana-dana masyarakat sebanyak 500 triliun. Masyarakat mau dibelikan kasih lab buhar
Koboka cendol sana tsunami eta. Sidangnya nanya ngomong, "Pak, mohon maaf. Saya didesak, dihukum disangka saya melakukan korupsi. Saya sama sekali tidak mengakui. Padahal ada korupsi. Saya tidak mengakui. Cek Hakim, menurut data-data dari bulan bahwa Anda betul-betul telah melakukan korupsi. Mohon maaf, Pak. Sangkaan saudara, sangkaan Bapak Anu, saya bisa melakukan sumpah untuk menyangka. Sebab beliau menyangka saya korupsi pada tanggal sekian, saya pada tanggal sekian tidak ada di Indonesia, sedang ada di Anu. Bulan menyangka saya melakukan demikian, saya tidak ada. Sebab waktu itu, musyawarah partai, saya sedang tidak ada. Dan lain sebagainya, bohong. Dengan demikian, saya tidak melakukan korupsi. Anda siap sumpah? Siap. Lakukan sumpah. Demi Allah, saya tidak melakukan korupsi sepeser pun. Kecuali 500.000. Sepeser pun tidak. Kecuali, tolong. Saya tidak melakukan. Demi Allah. Sumpah bohong. Kita yaminul gomus apa gitu tak. Padahal nyana ngalakukan untuk melepaskan hukum dari jeratan-jeratan hukum, membersihkan diri, berani sumpah make asma Allah. Ngaran Allah anu luhur pakai sumpah bohong. Allah nu ngutuk. Allah beureun. Sia ngalakukan kos kitu make ngaran-ngaran aing anu mulia cak Allah. Goblok sia. Nandak disebut dah yaminul gomus. Nu mentak di ngaranan gomus lantaran lianahu yughbasu sahibu fi nari jahannam. Nyana bakal dikelemkeun, digodog di sana neraka jahanam. Cak Allah sia ngalakukan kejahatan, membela diri, membersihkan diri, cuci tangan dengan memakai namaku cak Allah yang mulia dan agung. Sembarangan bae sia aing teh senang ngaran aing teh sia pakai sumpah jangan beresan diri sia. Wari malaikat cokot seret oyang dina eta gebuskeun ulun golakeun. Yuk maksud teh artina dikeuleuh ditelemkeun. Kelemkeun asal muncul kalun. Balik mau kemana lo? Mau kemana? Ke atas ya. Kelemkeun di. Kerbak. Aduh, 500 triliun kerbak. Aduh, cek Nazarudin sial kerbak. Aduh. Naik kalau malaikat zamannya gitu. Mau kemana lu, ha? Mau kemana? Hah? Kurang dalam. Ya, gua dalemin lagi. Gombusnya dikelem-kelem. Sing hade tah. Masya Allah. Mentak. Akhrajal Bukhari fi sahihi anna Arabian sa'ala Rasul. Hiji lalaki sumping ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Cik eta lalaki mal kabair ya Rasulullah, dupi dosa gede teh naon ya Rasulullah. Gola saur Kangjeng al-isyraku billah. Ngarijengkeun Allah pangeran musik dua ya tilu atawa nganggap pangeran kalain Allah eta kabair. Qala cik Arabi summa maza naon deui ya Rasulullah? Qala saur Kangjeng uququl walidin. Kabair teh nyarekanan indung bapa nyentak indung bapa. Qala cik eta Arabi summa maza ya Rasulullah? Naon deui ya Rasulullah? Qala cik Kangjeng Rasul al-yaminul gamus. Kabair. Cek manehanana wa man yaminul gamus ya Rasulullah ayaminul gamus nu kos kumaha ya Rasulullah qala saur Kangjeng Rasul allati yaqtatu biha malam muslimin huwa fiha karib jelema anu ngerau harta hiji jelema anu nyopet harta jelema anu maling harta jelema ngerampas harta jelema muslim padahal nyana teh bohong, ngerampas harta, make sumpah, padahal bohong. Iya, ngaranna yaminul gomus. Nu cak Kangjeng Nabi di akhir zaman bakal loba jasa jelema anu ngerampas harta karuhuna, ngerampas harta tetangga, ngerampas harta rakyat, make sumpah. Iya, bakalna ieu lolobana adalah
amir, sultan. Kuari coba ketika sidang nyana cuci tangan, tidak saya. Sampai getare demi Allah, wallahi saya tidak melakukan itu. Wallahi saya tidak melakukan itu. Ia kercarita pemerintah, kercarita rakyat. Jelema leungit sendal. Lengit sendal kateteng isukna kapang ya jelema make sendal. Ieu sendal saja. Aing, moal pati-pati dipake ku aing lamun lain waing. Elah kari-kari. Ulah sok kegituan kerjana teh. Sok kari-kari teh heula sabar heula. Ieu bangun akur jeung nukulan nu leungit. Di mana sia leungitna? Ngaji di Cilongo kamari. Ngaji bae ulah sok maju. Tata level leungit sendal ka aing. Heula-heulanan terus menelelan. Ide iya akur ieu tah. Ieu na ge ditoel ku aing teh seti. Wah, kita malu aing. Sia ieu meulina di mana? Ayo meulina tuh di warung anu. Pada duit ya. Ulah bang. Kana mun aing. Ieu nu aing sebenarnya mah tandana aya ieu. Sebisa. Tetap aing. Aya keneh kuetansina ge ngan kuari leungit. Atuh lain aya keneh leuh. Sok namanya ngaku, ya ngaku. Oh, pada sek. Aing kieu bae aing we daripada aing ka hakim. Atau ka kiai aing mah kuari mandek nanyakeun teh aing ngadenge cicili sia bae. Ieu bener sia bener aing mah. Lain sia subawani yang nyalametkeun diri nyana sumpah. Sok sia sumpah. Woi, demi Allah bahwa ieu bener-bener sandal lain. Kana ieu cicili sia. Atuh geus bawa ku sia ari sia bisa mah ku sumpah sia. Padahal nyara datang ka imam ngalamun aing make sumpah. Padahal mah ieu bener-bener nang maling aing ieu. Eta nyalametkeun diri ku isin ku ego wani sumpah padahal bener maling. Ieu adalah yaminul gomut, sekedar sendal mejeusna jang ka neraka jahanam. Sendal doang ku sumpah. Cepit deh sendalna. Eta yaminul gomut, eta gitu teh yaminul. Kak, cek pemajikan. Naon? Kaya deh, Diuk. Budak leuwih-leuwih ti ka polsek nanya deui. Aing di apa ya burung? Aya peribahasa lamun urang kanu kolot asa deuk ka polsek, ka Polres. Lamun urang deuk kanu ngora asal deuk ka istana. Waduh, nu nyandung teh kos kitu sloganan. Lamun deuk kanu ngora, wah inilah istanaku. Waduh, lamun deuk kanu kolot inilah Polresku. Aing deuk di BAP. Deo Kak, nu kolot ya. Diu bekos keboconge emang menyandung gitu. Nurut we pan kanu kolot. Ieu teh lupa ieu teh balik ka mana? Bisnis naon jeung saha? Atuh pan jeung babaturan pan kamari nyamper ka diri. Ya, teu percaya. Ieu atuh sia teu percaya ka salaki, teu percaya ka saha? Manya bisnis lupa itu balik. Coba ya mam bisnis naon ieu? Bisnis naon? Orang nu ieu nu kolot geus nyahoeun bahwanya na teh anu. Aduh. Bisnis naon, Kak? Bisnis rotinya. Alah, gua lagi nyaho jasa Kak. Ulah sok buka bisnis susah. Ini kakak Cikupa pan kakulon, Cikulon laju kawetan. Eta bisnis isinya. Hah? Panicak lu kolcak salah kini pan nyahoan gaing siang udah gitu. Ya. Emang teh nyaho. Wah, lu ngomong ngomong naon atuh salah ki pan kieu. Kepoconge pokona. Ngomong Kak. Ngomong salah. Siksa lagi. Kita tuh aing dia boleh carekan baik ku siapa lain salaki. Aing dek kawin bebeja. Aing kok mau bebeja tuh bebeja ge aing carekan. Kok mau bebeja cek teh asai. Aduh, cakatena teh. Berapa bebeja macamnya. Wah, geus ngacak, geus ngomong. Tuh, sakieu ge aing teh bebeja sia kos kalap kok mau bebeja paes jasana. Kitu nu nyandung mah celok bebeja. Sebab rumusna bebeja diizina. Mending maling-maling bae. Kuari kieu. Kak.
Ulah merek nanya bae hiji jeung dua ye. Artina kakak ieu sabenerna kawin apa henteu sih? Ulah sok macem-macem. Balik sumpah. Wani. Ayo coba sumpah. Ye, demi Allah, henteu kakak mah teu kawin. Saya teh nyalametkeun diri di mata nu kolot, nyana sumpah demi Allah kakak mah teu kawin. Nah ya gomus. Lumayan nyana yang ngojai di neraka jahanam ya. Nggak ada takut gitu tante sih nggak ada. Kawin mah mendingan sportif bae. Kak, hiji jeung dua kalau mana nanya. Kakak kawin tante? Heeh. Naon sih ya? Pantes beja. Ya itu mah hak aing. Hak prerogatif. Wah. Keputusan ada di tangan suami sama kok gitu mas. Usaha aing, duit aing, dipakai kawin ku aing, iya turusan naon tiru campur. Pan kula pamajikan tak salah. Saya udah bingung-bingung, hayang naon sia mobil geus dibelikeun, kamari motor geus, imah geus. Atuh aing geus kawin dia atuh aja. Ya aing teh lalaki, aing teh nuturkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puyangeun nya tah, geus mending kitu kan daripada sumpah bohong. Daripada teu nyalametkeun sakitu doang padahal mah nu kolot geus nyahoeun atuh mending terang-terangan ya kan kakak kawinnya siang jauh dan jauh geus mah kawin tante geus naon heuh eta kakarek nu kanyahoan deuk isuk aing kawin deui ayo sia geus kumaha mah ditinggalkeun mah moal aku aing bisa ditinggalkeun mah moal henteu kumaha mah balik bae ai balik ona we mah kolot masalah kayak aing diangkeun deui eta hebat tah lalaki nu geus kitu tah. Ulah sok aju balik diantepkeun eta. Tolol sama lagi gua situ mah. Balik anterkeun lah. Bah, ya hayang balikeun lah ieu. Kayak kukula isuk diteangkeun deui. Jadi kotor masalah teh bidug emang teu jelema. Kotor masalah teh kos kitu. Aduh, masyaallah. Balikan deui Aminul Gomus ya ternyata loba di kalangan maling, di kalangan pedagang. Nah, iya kula pan meuli di mamang iya 5 kilo pan barang di timbang kula iya kurang iya timbangan kula mah 5 kilo demi bae 5 kilo bener-bener sama bener surut di jalan di jalan surut datang ke 0,5 kilo heran aing mah ieu ente mamang mah demi bae demi Allah bae teu ngurangan demi Allah bae mamang sieun cenah moal demi Allah bae bener mah demi Allah bae mamang mah teu ngurangan tina kiloan pokona mah kitu bae gomus. Padahal nyana ngurangan ima memang iya kiloanana geus dikondisikeun dada kurang wa ima keur waktu nimbangna nyana cepet teuing tak tiktok teh nimbang jagoan biasa kareta kulo geus sok mikiran teh mana ieu manina sake 2 kilo tuh nya wih ieu main ieu na ieu katrok-katrok ai kalau baheula panimbang teh teh komun make kos kieu mah teh kurang leuwih tidak lagi orang hanetnya hanet kan tambahan deui gonyana tah supaya hanet kolot baheula mantep berkah ka beuli sawahna katurunkeun ka anak ka incu ka eta teh karasa ku incu bae ieu bapak kolot teh baheula dagang karasaeun berkah lantaran nimbangna kuari mah encan karasa ka incu boro ka incu ka anak geus beak mun teu ka beuleuman disita henteu disita ambua lah beak teh geus eta teu berkah teh geus kitu teh teu berkah ngaranna mata kaya nyaho keberkahan dagang bapak kolot urang deuleu hasilna mun karasa ka incu bisa ngarasakeun berarti jujur tah bapak kolot kitu bae tah mah komo ka bawa mah jujur nah di kalangan maling sumpah kalangan korupsi geus puguh sama maling-maling kene ngan gede kemudian didagang gitu kene di segala rupa baelah ya minul gomus dinyandung ya minul gomus bahaya gede nah iyalah nyalametkeun diri maka sumpah bohong gomus ieu bakalna asal muncul kalau malaikat kerbak panas ya teh lain dalagan ribuan tahun pan ngagolot terkeunana ge panas ya aduh jangan aing kadung gede kanu kolot ngebohong ada panas aing aya ka dunia deung moal ngabohong aing kanu kolot aduh
tak rasakeun, nu kolot teh rasakeun. Nu kolotna aya di luhur jembatan Siratal Mustaqim. Nyanakeun kaje. Emang kaje ka neraka. Udah emang, gara-gara siau. Ada ge. Dadah kaje. Sial udah. Kan orang kita nyerinya di dunia, nyerinya di akhirat begitu-gitu. Kuno kolot, dadah kaje. Ulah mendekat surga Firdaus. Aduh, budak pula datang ke kos gitu, udah mendingan ulah jantung lah. Aican eri tino kolot mah. Geus bari lamun urang usaha rada bagus, bebeja bae. Usapa. Ya, dengekeun we. Kunaon? Urang mobil geus leuwih ti 2, aya 3. 5 tuh dia ge bisa. Ayo. Ieu mah kira-kira. Mungkin carita kira-kira. Kunaon? Andai kata ieu mun di dinya di baturan deui jang nu nyangu. Jadi capek teuing. Oh, Pangladen. Heeh. Urang mana tuh? Hadam, babu ai sia tuh. SDM pasang atuh. Segala babu, segala. Maksudnya kieu, lamun atuh sia geus nyana, atuh pan masak, hujan masak nyana geus. Maksudnya kawinnya kah? Kira-kira gitu. Aican menang izin lu nyarekan mun wae mal. Kemal, ka isuk aing briefing deh jeung sia. Aduh, Masya Allah, ya cerita jadi kesimpulannya adalah sumpah kabagi tilu, aya yaminul lagwin, aya yaminul munakid, aya yaminul gemus. Yaminul lagwi teu katrat ku hukum, yaminul munakid katrat ku hukum, yaminul gemus mah geus teu katrat ku hukum deui engke. Henteu tah sumpah kos kitu mah teu katrat ku hukum tah tangan, geus teu kudu dihukuman ku manusia cak Allah ku aing dikerbekeun. Lu katrapan ku hukuman nu di dia ya. Walaki yu'akhizukum bima aqadtumul aiman. Tinggal urang ku ari ngatur kaparatna. Nah lantaran patari jeung hukum ese wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. ورضي الله تعالى عن ساداتنا وصحب سيدنا رسول الله أجمعين أمين يا الله ورب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. Aya jelema pelit. Dasar pelit. Pelit teh tiluk barang bere. Nyana keur kieu bae dihareupeun ieu mah jol aya nu menta-menta. Begitu aya nu menta-menta maksa. Kulantaran maksa diberelah ku jangan minta duit. Dibere duit. Indit. Karak ke 10 lengkah babalik deui. Kula minta cai atuh cekeuna. Cai ke atawa kopi, atawa susu, atawa naon jeruk. Ah, geus dibere duit tangga tadi tuh. Duit geus dibere minta deui bae. Henteu atuh kula naon bae nu aya kue-kue entah geus tadi tuh ini. Dibere duit sia. Lain dia. Kacaritakeun peutingna ngimpi teh jelema nu pelit teh. Begitu ngimpi kiamat, begitu kiamat langsung giring, mahsyar, kebeneran, nyana mah pelit ngan sholat mah osok, akhirnya ke sorga. Barang datang ke sorga teh, nanaon di sorgana, nanaon, imah kadaharan bubuhan air batur mah ala lagreng. Oh, Kiai Ajizi geus boga, Kiai Kitu Babai geus boga, kabeh Kiai Ade geus boga. Haji Pendi eueuh nanaon. Ya Allah, ya Rabbi nyana lulumpatan ka dieu itu hese.
naon akhirnya kan nyana bebeja ka pagaweana malaikat aya naon ieu surga kok teu sesuai jeung nu diucapkeun ku Kangjeng gitu cenah cak Kangjeng di surga mah serba aya kok itu batur ala lagreng kendaraan mewah pakaian indah bidadari ngabereleng bubuahan lo kulau boro-boro naon ieu naon boro-boro bubuahan ieu sakadar saasup-asup gawe ieu bohong ieu Kangjeng Nabi cek malaikat anu asup ka sorga teh eta teh geus untung adapun ngabangun sorga kumaha di duniana lantaran ieu maneh mah teu daek ngabangun di duniana ieu ngan saukur sakieu-kieuna doang ieu ge lahan talahan cak malaikat eta ge kamari be maneh mere duit kanu menta-menta teh tah lamun teu mere duit mah teu boga lahan ieu ge di sorga ya langsung hudang merenung hudang langsung kieu ya Allah ya Robbi horeng di sorga ge aya pelitna eueuh bangunan tuh eueuh bangunan eueuh makanan eueuh nanaonan masyaallah eta ge nyana boga lahan mere teh tah duit ka jelema nu maksa di harita nyana barahan bae geus terus asal anu menta-menta komo jahe mah tong barahana overdosis tah mah barahan bae geus naon aya masyaallah akhir hayat jana dibere ngimpi deui ku Gusti Allah begitu ngimpi asup deui ka sorga ya Allah ya Rabb bangunanna indah bubuahan loba dan lain-lain sebagainya mencukupi nah cak malaikat ialah bangunan maneh nu baheula mangan sakadar boga lahan di ala kadar lantaran ngabungahkeun kanu menta-menta nah ieu buktina sorga ge saeutik lantaran kuari mah loba jasa maneh ngabangunna nah ieu seperti ieu eta geus digambarkeun model kos kitu ge urang pelit beja teu daek barahan teh teu daek pelit bae ieu kurang kumaha kula dongeng kanya geus sering jasa jak kuari kuari teh lain tambah barang tambah pelit masyaallah nah ieulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang bakal balik ka lembur nu asli apakah urang deuk ngabangun neraka mawa suluh ti dieu berbagai permaksiatan nu ku urang dibangun atau urang deuk ngabangun surga melalui ibadah terserah eta mah kaayaanna diserahkeun ka urang kabehan nah ngan sing hade urang salila hirup hiji nu paling istimewa hirup mah ulah ngadoakeun jore ka batur teh eta lamun geus bisa ulah ngadoakeun jore ka batur geus wali teh ulah ngadoakeun jore sama sakali bagus bae geus kumaha Allah bae jelema nu mantak diangkat jadi nabi nu mantak diangkat jadi rasul lantaran genna teh geus jelas nyana teh istimewa nu mantak diangkat jadi wali lantaran nyana teu pernah ngadoakeun goreng ka batur mantak Allah pernah nanya ka malaikat Jibril nun Gusti mun maneh dijadikeun manusia ku kaula maneh da kumaha ibadahna ih Gusti atuh nyangakeun sadaya-daya atuh abdi bajadu Gusti teu terang nanaon adapun ibadah jeung teu ibadahna ge atuh kumaha Gusti bae bagus cek Gusti Allah tetapi lamun maneh ku kaula dijadikeun manusia ndek kumaha ibadah maneh pilihan maneh heula hiji abdi mah ndek beberean bae moal eureun-eureun dua nomor kadua kula mandek nulungan bae salila hirup kaula tilu kula mah endek mengabdi bebeneran ka Gusti moal aya jang abdi nomor kaopat abdi mah teu hayang ka surga teu hayang ka neraka tah opat perkara abdi mah tah Jibril nu mantak maneh dijadikeun Jibril ge ku kaula lantaran boga kahayangna seperti eta lamun urang tah mun urang nuturkeun seperti eta
urang ge ongkos malaikat Jibril minimal ganti ngaran Jibril lah. Eta hebat malaikat Jibril salila hirup kula mah neuk beberean bae bu pon ware eta boga niat deuk beberean teh pan ieu mah lain hayangna dibere teu menang mangin sugi asal mangin sugi bae haju bae nyeun proposal bangkawarahnya sih. Nah ieu urang ulah ngadoakeun goreng baheula di Mesir aya hiji sepasang ustaz jeung ustazah magahan ngaji susah suami istri susah maisyahna kahirupanana ngan boga kotok-kotokna hiji endogan isuk jual endogan jual eta bae maisyahna tanyana mah geus teu boga naon deui bagawena ngan magahan ngaji bae. Tetapi nyana bisa seserian jeung pamajikanana lempang indah teu pernah bae kadeuleu pasentrok teh teu pernah pan urang mah di jero mobil ge teu nanya jeung pamajikan hareudang ge jero AC mah AC hareudang sial teh urang curug tolol ieu teh boga nanaon tapi bangunan teh adem ayem ya Allah eta indah aja serta imah tangga kos kitu teh susah tetapi kadeuleuh halimpu nu ngaraji loba ayalah pamalingan hasud cek babaligan ieu ustad bangunna teu pernah bentrok cek keneh paling ku aing kotokna teh emang pamalingan mah kos kitu intip pas isya paling bawa isuk-isuk teh ngajual endog teh kan si kiai di deuleu bebeja eueuh cek pamajikanna ka kotokna ge eueuh kotokna eueuh boro-boro ngajual endog urang kotokna eueuh jangan ku salaki aja eueuh geus seserian kabeh ge atuh meureunnan kotok-kotokna Allah dicokot-cokotna Allah ku Allah atuh urangna ge atuh Allah ieu lang ge urang paeh ku Allah eulah ka cenah geus lah urang mah poe ieu ulah dalalahar ka lah ngeunaheun teh ngadenge kitunya asana tiis teh ka hate ngeunaheun moal aya di curug moal oh sim jeleger atuh aduh jianana jandela peupeus hiji bae mah tenang ya Allah ya Rabbi masyaallah geus tenang tentrem lantaran jelema mah lamun pasrah ka Allah janji Allah bakal ditaekeun bakal diangkat ti isuk doang ka zuhur ka asar masyaallah begitu asar aya deui nu mere kotok cak sakawal mah 10 cak sakawal mah 100 nya mah geus tenang-tenang bae tinggal pamalingan kuari cek pamalingan teh aing lah ya ustad tinggal ustad pencit bae sia kotok dipencit bismillahirrahmanirrahim maling ge biasa mencit kotok mah bismillah nu anehna begitu kotok dipencit bulu-bulu kotok kabeungeut narempel jararadi kabeh jadi beungeut da ieu pinuh ku bulu masyaallah cabutan jadi deui harita keneh cabutan jadi deui ka dokter terus diberesa jadi deui geus ka dokter terus ka kokolot kayak cabutan jadi deui kadukun jadi deui ramuan geus diinum geus jarah di eta jadi bae ayeuna kan nyana bingung ieu bulu kotok jadi bae sakeneh ayeuna nanya lah nyana ka Ba'dul Arifin mun ceuk urang wali ahli Allah datang nyana ka dieu Waalaikumsalam naon kula maling kotok kiai sia teh ya kiai dipaling maksudna jaga teh lah ulah halalin puting beta kiai ajo ieu barang dipencit di bulu kotok ka dieu ka beungeut geus ka dokter geus ka dukun geus ka nu bisa ramuan jadi deui nah ieu kumaha cenah keneh istikharah
si Kiai teh ka Gusti. Oh, ieu mah panyakit moal cager. Lamun lain didoakeun jore kudu dipalingna. Lamun nu malingna lamun nu dipaling ngadoakeun goreng cager. Lamun encan ngadoakeun goreng mah ieu terus datang ka pae ke mah cager-cager. Masya Allah. Itu mah hiji sakitu bae geus. Geus atuh kitu mah. Ngutus jangan. Ngutus supaya ngomong jore. Kiai. Lain kiri lain boga kotok. Boga. Jadi kotok ka mana? Maling. Nyaon teh nu malingna? Atuh henteu. Kula lamun ngabejakeun nu maling mah teu kudu. Henteu ieu mah kiai maksudna ieu aya geus nyaho makan kiai deuk kumaha tah deuk kumaha. Atuh doakeun bae doakeun supaya ku gale deuk ulah. Sial kiai hese jasa cek. Hese jasa kiai. Masya Allah, terus isuk datang deh ke ibuna, Bu Haji, jadi lain boga kotok, boga, cekena. Itu hari, anu maling, cekena kotokna. Nyaon teu nu malingna? Eta urang dia sebenarnya, urang mama lagi kajian gerak Allah. Lain kitu bi, aya geus kajauhan mah pan nu malingna bisa dipanggil, bisa dinasehatan atau kurang bisa dicarekat. Ulah, nyana nang Allah. Lempang nage nang Allah, maling nage eta teh meunang gerak Allah atuh kumaha Allah bae. Ngagedean buluna. Lain cager. anu diutus dicarekan goblok sia. Kamari mah teu paranjang kieu cajana ye. Asal beuki bagus bae bulu manjangan. Ya Allah ya Rabbi geus datang deui ka dieu teh daekeun ngadoakeun goreng. Masya Allah eta kiai kuat jasa. Kuat. Akhirnya meleh deet ngana datang tadinya. Waalaikumsalam. Isa. Kula nu meuli kotok. Kotok say. Kotok kiai. Oh, Masya Allah. Atuh masalah mali kotok kok. Bulu udah jadi kadinya. Ya iya. Jadi kula geus ka mana ieu teh cager-cager. Nah ieu mah eueuh deui jalan cek kiai anu di anu hiji-hijina cara supaya cager lamun kiai ngadoakeun goreng ka kula. Ya tuh kula ngomong ya kena ngadoakeun goreng mah teh jeger ka Allah nang Allah. Manjangan deui. Nyana sujud di dinya artina ieu mah doakeun goreng ge supaya jadi obat bae. Ieu mah kula mah doakeun goreng, kula deuk kumaha tah kumaha nu penting kula cager. Dia mah ngadoakeun goreng ge lain naon supaya kula cager bae. Akhirna nyana merenung ka Gusti Allah demi kecageran. Akhirna nyana ngadoakeun goreng. Maksudna mah supaya cager, henteu aya naon di hate. Jang nyageurkeun. Ya Allah ya Rabbi. Hamba Gusti nu maling kotok kula anu kula ieu teu pernah ngadoakeun goreng, makin kula teu ngadoakeun goreng makin panjang buluna. Karunya kula ya Allah ya Rabb. Ieu jelema nu maling kotok nyanggakeun sadaya-daya kula tersep jasa sabarama dipaling ku jelema ieu. Atuh baleslah Gusti sakumaha pagawean jelema anu maksiat. Harita kene cager. Cager spontan. Kiai kotokna paraeh kabeh. Anu tadi teh nang pamere teh. Lantaran ngagonengkeun goreng ngadoakeun goreng. Paraeh kabeh kotokna. Dibales. Tuh. Jadi eta teh sebenarnya mah nyana embu ngagondakeun eta mah sakadar ngobatan. Nah, ieu konsep hirup urang deuk jadi kiai, deuk jadi pedagang, deuk jadi pemerintah, TNI, deuk jadi polisi, deuk jadi naon bae. Hiji bae ulah sok ngadoakeun goreng ka batur insyaallah geus. Indah jasa. Jahirup teu kudu jadi kiai. Henteu kudu jadi kiai Kanjeng Nabi berhadapan jeung panglima perang. Apakah Kanjeng Nabi nitah eureun ka panglima jah henteu? Kanjeng Nabi kapanggih jeung polisi, askar. Apakah Kanjeng Nabi titah eureun jadi askar? Henteu. Kanjeng Nabi kapanggih jeung petani, sugan Kanjeng Nabi nitah eureun tani henteu. Kanjeng Nabi kapanggih jeung pedagang, sugan Kanjeng Nabi nitah eureun dagang henteu. Bukan Kanjeng Nabi mah mangga kabeh, nu penting takwa ka Gusti Allah sebab etalah bekal jang bahan balik ka lembur asli.
Urang jadi polisi sing jadi polisi nu takwa sebab polisi ge bakal paeh. Urang jadi TNI sing jadi TNI nu takwa sebab bakal paeh. Urang jadi pedagang lah nu takwa sebab bakal paeh. Urang jadi kiai lah nu takwa sebab bakal paeh. Di kiai ge loba nu teu takwa. Kiai begitu di Lampung. Di Lampung mah teh sarua KTP-na orang pondok eta. Sarua. Nah iyalah. Jadi urang kuari berusaha jadi jelema anu takwa ke Allah dengan posisi anu geus diatur ku Gusti Allah. Kula sok dongeng di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir. Aya seorang tentara datang. Waalaikumsalam. Cek tentara. Kula kabita jasa ka Tuan. Aya gitu. Asana ngeunaheun jasa hirup Tuan mati majlis ka masjid ka imah. Di majlis ka masjid ka imah. Ngaji zikir maca kitab, ngaji zikir ngeunaheun amat. Ai maneh naon? Kula mah ieu keur perang cek melawan tentara Mongol di perbatasan. Tuan Syekh Abdul Qadir langsung tungkul tangga seri. Cik Tuan Syekh Abdul Qadir buat ting ka sorga heulaan ente daripada murid-murid kula. Nyana kaget. Kok bisa gitu? Masyarakat Baghdad bisa tenang lantaran anjeun ngahalangan musuh-musuh. Dengan anjeun berjibaku menghalangi musuh, yai, pedagang, umat tenang dengan memberikan ketenangan bangsa. Anjeun leuwih ti heula ka sorga. Tuan Syekh Abdul Qadir geus ulah eureun jadi polisina. Geus ulah eureun jadi tentarana, nu penting tentarana lillahi taala. Neangan coba ge di Indonesia tentara nu lillahi taala. Coba neangan anu polisi anu tasawuf. Atuh aya loba henteu. Aya polisi nu tasawuf anu mah digeleng kahujanan kitu, Bang. Polisi tidur. Tuan Syekh akhirnya tentara balik deui ka ditu dengan semangat anu tinggi ngebejaan ka prajurit-prajuritna jeung ka rekan-rekanna bahwa ternyata jalan surga lain sekedar masjid, jalan surga lain sekedar kholwah di gunung, jalan surga korenganan urang nenangkeun pikiran bangsa umat urang leuwih ti heula cek Tuan Syekh ka surgana. Di atuh kuari kiai bisa cicing di majelis nu ngabangun majelis saha? Pedagang di mana? Nah, ya bisa tenang orang. Iya, tanu pangheulana anu bakal boga pris di akhirat engke ieu tanu nenangkeun kiai ngaji di majelis, teu kahujanan, teu kapanasan kan ditanya. Kiai, ya. Naon gawe di dunia? Ngaji. Di mana ngajina? Majelis. Kahujanan teu? Henteu. Panasan teu? Henteu. Nang saha ngabangun? Nang bos. Mana bosna? Panggil tah. Nah, iyalah bos bisa nenangkeun ngaji kiai teu kahujanan, teu kaanginan, teu kapanasan. Maka kuari ulah waka kiai anu ka sorga, bos heula ka sorga. Atuh bos heula ka sorga. Kiai mah malah mah posewan ka neraka. Iya, bisa nenangkeun ngaji, bisa nenangkeun bangsa. Dumantak lamun bener jadi bupatina gede ganjaran. Namun bener jadi gubernur gede ganjaran, namun bener jadi tentara gede ganjaran, namun bener jadi polisi gede ganjaran daripada jadi kiai ngariungan hayang berkat doang sih kasih. Siksaeun Allah ieu mah jelema. Atuh, gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Posisi urang ulah dirobah sebab eta nangatur Allah pasti tergantung menyangkut anak hikmah, aya hikmahna. Geus urang ala hikmah nu penting posisi urang di mana jadilah nu bagus jang bekal jaga balik ke alam barzakh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kos kitulah sepanjang hirup urang lamun ngadenge zaman Belanda, terus zaman Inggris, zaman Nippon, kemudian zaman kemerdekaan, kuari zaman kieu bae zaman mah terus bae ketenang ke kacau, ke hareda, ke tiis, ke mahmud, ke depisit, atuh kieu bae. Lumantak hiji jelema nu tentrem mah
jelema nu deket ka Allah. Urusan kehidupan dunia mah diaturna ku Allah. Geus saya urang serahkeun ka masing-masingna. Nu penting urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Urang doakeun negara urang mudah-mudahan jadi negara nu tentrem. Pemimpin-pemimpin urang dibere araradi, dibere jalan lujur, ekonomi supaya mapan deui, politik supaya stabil deui, pendidikan supaya mapan deui. Doa nu kadua mudah-mudahan almarhum almaghfurlah Kiai Haji Abdul Halim di jero kuburna dihampura dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Kitu kede Muhammad Ridwan sami-sami mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Dulur-dulur urang kabehan, bapak urang, bapak kolot urang, anak urang, tatangga urang geus ka alam barzah, sami-sami urang doakeun mudah-mudahan dihampura dosana, dilegakeun di kuburanana, dibere kana kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Urang nu geus hirup keneh mudah-mudahan husnul khotimah, balik jaga ka alam barzah di akhirat urang aya di bawah naungan bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu bae ala kadar mau izoh dina malam ieu renungkeun ku urang kuari keur ngumbara bakal balik ka lembur nu asli. Imah nu kuari imah sementara, nu asli imah urang di kuburan nu eueuh lampitan, eueuh asean, eueuh kamaran, eueuh sakitu da. Tetapi urang bakal balik ka ditu dibarengan ku amal urang. Bangunlah sorga ku urang melalui ibadah-ibadah urang. Tambahan ku keyakinan anu optimal supaya bener-bener mencrang hate urang nempo ka alam akhirat.